Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pangjejar sareng para pamilon anu kusim kuring dipihormat. Mimiti-mimiti hayu orang panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinan urang sadaya kesehatan sareng kesempatan sehingga orang tiasa kampel dina acara ieu dina kaayaan sehat wal afiat. Sholawat sinareng salam hayu urang junjungkeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu hilap ka kulawargina ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya salaku umatna dugi akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tepangkeun wastapun abdi Rifki, abdi ngagem pancen janten panumbu catur dina acara diskusi ngenaan keefektifan diajar tatap muka. Para pangjejer sareng para pamilon anu kusim kuring dipihormat. Sate acan nincak kana acara salajengna supados teu disaha-saha abdi bade ngenalkeun pangjejer nu bade ngadugikeun materi ayeuna. Pangjejer nu bakal nyampikeun materi ayeuna nyaeta Ibu Yeliza Fajriah, guru bahasa Sunda urang sadaya. Wilujeng enjing Ibu, hatur nuhun kana kasumpinganana. Para hadirin, supados urang leuwih ngeleman ngenaan jejer nu bade dibahas ku urang sadaya. Hayu urang regepkeun materi ti para pangjejer. Sumangga ka Ibu Yeliza nu bade ngadugikeun materina. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza anu tos ngadugikeun materina. Leres pisan anu didugikeun anak teh. Keefektifan diajar tatap muka ieu teh lumayan ngaruh ka urang sadaya salaku siswa. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna sim kuring bade ngawatesan kanggo pamilon anu bade tumaros ngan ukur kanggo saurang. Mangga ka yoga anu bade naros patarosanana. Hatur nuhun ka yoga anu tos ngadugikeun patarosanana kirang langkung ngenaan kumaha carana orang diajar efektif boh di imah boh di sekolah. Sumangga ke Ibu Yeliza anu bade ngawaler patarosan ti yoga. Hatur nuhun ka Ibu anu parantos ngawaler patarosan ti yoga. Teu karaos ieu acara teh atos rengse hayu urang sadaya nutup acara ieu ku bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panambut catur neda dihapunten bilih aya kalepatan carios anu matak teu geunah ka hadirin sadaya. Mung sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.